Mana henake sia teh Faisal aing dicukur ka mana dibudulan botakan ku aing sia teh ket. Ini parah nih. Ya tuh lagi babat dulu kalau kurang wah aing sia. Nah, aja nama dikieukeun tah dia suruh ikir kumaha. Wah. Citing buat tenang, Pak. Cenah bisa sia menyukuran teh kumaha tuh? Iban encan lancar. Ieu cocok tuh, Pak. Mun muka tukang syukur di kawai. Pokoknya heula latihan heula sia mah ulah padu muka wae. Bisa digebugan gua tuh. Aing teh. Aing bikin percobaan ieu mah. Tenang, tidak ieu percobaan ge. Sae ieu mah moal gagal tenang. Ulah reuas. Tapi siapa menit dicekalan dulu aing nganyukuran deh. Biasa wae tuh. Cicing Pak tuh ngomong aduh. Kata mata lah ngenak eta. Oh cicing tuh. Ulah dicepak ting habis salura mah. Moal tuh Pak cicing we nah. Kumaha ieu mah. Loba pisan ngomong. Sia mah torok bol kieu aing nyukuran deh. Aman cicing. Montong di depan ting handapna ket. Cicing gerak. Ngomongnya bisa. Lain cicing-cicing pan aing era kayak dari torok mah sugan. Ieu sia mah. Oh. Itu aman. Meugeus di kampung we sisina sia mah tak ieu na tah. Naon atuh? Tah ieu na di kadieun tah. Lah aing mah. Loba pisan ieu atuh. Mun mah cicing kumaha tukang cukur. Oh, da ieu mah tukang cukur lagi kakara diajar aing ngabisi kelah ngerakeun. Moal. Sia mah sok bisa tuh da. Lamun gaganan ke wong botakan wae. Cis na dibotakan segala. Mau nya sakieu? Heeh. Teu. Tur teh. Teu lagi sabelah deui tah daripada beak pisan aing mah beuki beak ke maneh. Tah ieu rada eta setik teh. Aing mah ieu. Naon atuh Pak, loba pisan ieu aduh. Nah jadi kieu aing mah tudak macam kurileung luhurna. Kumaha atuh? Anggeus gaya tuh. Ieu setik tah ieu menjol jeung. Ieu mah sirahna meureun. Nah sirahna ke bukna teh deuleu saeutikna. Nah, mesinna kieu Pak. Beak baterena meureun sia mana? Serapan geus dicas. Wah, parem. Nah itu sia mah aing mah jakal aing mah dikur sia mah kieu geuning. Ieu tukangna acan. Sing bener Faisal teh heula. Tuh. Lah, sia mah tuh dah sok sotoy pisan cenah bisa aing kieu pisan tukang nu kieu. Nah, apa encan? Sok atuh buat. Tuh. Harem. Tari aing kumaha ya pacar? Geus meureun kieu heula saya. Bisa aing make tukang cukur wae sia teh cenah bisa. Cih, pan bisa ieu mah gaya kieu tingali. Gaya kumaha ke ieu nake kieu aing mah. Tuh. Beak bensin ini mah, baterai na beak. Terseula tuh. Loh, aing geus atuh nyalanya sakinya. Anggeus, gempre ku kieu aing meureun ruksak kieu aing. Kumaha ieu tuh da? Kan geus keren. Tuh, nah ari ieu ke buka karombal. Saeutik Pak. Geus kieu. Mahilah. Aing kapok dicukur ku sia mah Faisal. Nah kapok kumaha eta mun geus gaya kitu lah. Kehernya aing jadi ruksak kieu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Pak, minta duit pengen dicukur ya? Nah, minta duit kumaha? Dicukur mana? Ya, nu wadadang ya tapi ya tah. Pasti dia wadadang kerek dicukur deui cenah tah. Saha nyukurana? Map nyokot heula itu lu embe tuh. Nu nyukurana saha? Ku bapak ge bisa nah. Ayo bisi gagaman. Moal gagal segala ieu mah syukurana alus tah. Wah, mending kena minta duit dia. Yang dicukur. Sok ku aing kan ada empokeun nah meni sieun-sieun teuing atuh ya make ieu make warteng tah. Sok kuat di dia ku aing. Bener. Mana teu bisa? Bener. Bisa aing mah sok kuat. Moal gagal, Pak. Nah gagal sih mah aing osok baheula. Kayak maneh? Bener ieu teh. Bener kayak aing osok cukuran baheula mah keur bujangan kan. Bener teh kayak maneh? Aduh aing mah. Eta atuh tong luhur teuing. Tong luhur teuing segala tuh cicing wae ngajedog ai hayang dicukuran mah. Oh, kieu ieu masa luhur-luhur teuing, Pak.
Eta ulah kaluhurna mah. Nah, ulah kitu rek sisina hungkul ya. Heeh, sisina luhurna dirapikeun. Sama riweuh bisa dicukur teh. Aing ge kamari kumaha dicukuran teh riweuh. Aing pergaga. Oh. Win lasro nepoknya. Alah, Cicingat. nah gini. Nah, pareum. Nu bener. Dulu ieu da bener apa pareum. Dulu itu. Wah, Kudu dicaseulap ya patre. aku mah aing mah. Caseula lain kumaha ieu. Kalem we atuh da di imah ieu susah popoe ge. Ieu caseula. Aing atuh purung pisan ukuran teh. Nah, ieu bisa ieu nyukuran mah, beda we eta batre bean. Ah, nah asal luhur teuing mah Pak. Hiji geula. Manehna ge sia teh Faisal ka aing dicukur ka mah di gudulan botakan ku aing sia teh ket. Aduh, nean pinbiteun ka mana mang ge aing opak teu payu ayeuna mah palinganan. Gimana Pak? Sia teh si mana kajil? Jangan terjualin ini. Sia nu ciga entok jualan kaen mah make helm kitu sia teh. Anak dia. Duiteun nah. Anjir. Naon? Ini kan? Ya. Geus kieu itu kan ya anak. Bangsa. Kumaha mang ge? Jadi kieu badoyok. Hah? Aya wae ideuna mah. Kumaha aing bah? Maku kumaha aing? Aing sieun. Aku kumaha kek. Nya moal aing kapanggih mah. Aing teh kapanggih mah. Ngonten tadi belajar acting sing teh. Sia simpul actingna. Oh, sing seperti orang teh meyakini mana benar-benar. Labu, kudu labu nyaan sia teh. Oke, lah siap. sok. Oke. Oke. Ayo, tapi ka mana ayeuna? Ayo we, enteran, ayo gas. Sia aja gimana sia aya kumaha sia. Bawa kamari sia teh. Sore sia. Untuk ngono wae teh kalau ya aku subandoyok sia teh. Aku aing naon. Ya udah ketik aku naon. Iya, tuh hesesan maya utang ke si Badoyok kan minjem duit 2,5 juta. Ari mana utang urang atuh? Aya naon ieu teh? Kang. Ieu si Acil kunaon ieu? Ieu bos tulungan ya bos ya. Sia tulungan kumaha bayar sia Ya teh. utang naon? Letik sia teh Acil. Tah sia. Iya duit mana nginjem si Badoyok pakai meuli naon? Urut naon kitu Cil maneh? Dipakai meuli domba. Anu mana lepas lah. Kalin boro atuh kumaha do mana? Bos tulungan bos. Kasihan ya. Bae moal. Bos tulungan. Memang lu utang sabaraha gitu ieu budak? 2,5 juta bos. Tulungan bos. Wah, gede 2,5 juta mah. Wah, aing pokona mah teu dibayar mah Acil. Bos, please, tulungan bos. Bos, tulungan yuk. Geus kumat ieu. Sabaraha maneh hutangna? Ieu tong ceurik geus. 2,5 juta bos. Acil actingna si Acil. Ya. Tere, aya gas. Nah, ya tuh dah aing mah jualan kan, Cil. Kapan kieu cerita teh tere? Aing teh keur ngopi di si Abah Jack, keur udud, keur ngopi. Aya nu mere sepan boleh segala. Tah, aya nu mere suuk. Nah, naon urusan jeung aing aya mah syukur siam kalaka curhat ka aing teh. Sia lu bener rek meuli naon? Iya mah nyaritakeun, cicing lah can beres ya. Aya nu mere opak cimpring. Tah, terus we ditanglup suuk. Gas beak. Terus naon hubunganna jeung aing? Aing datang ka dieu dititaku Bang Jack wa. Heuh rek naon ka dieu dititaku Mang Jack maneh? Jih, karena didengekeun we tere mah. Dibejani kudu disuuk. Gasna beak. Matakna dengekeun mun aing keur bercerita teh, regepkeun. Heuh rek naon regepkeun teh pan ku aing tadi ge kadenge kunyuk. Heuh, ngulub suuk gasna beak. Heuh rek naon sia teh gasna beak ke gumaek meulik mah. Heuh, iya tah aing teh ditamo ieu hiji ye. Nyandak heula cenah. Hiji nya. Hajil. Duit na. Jam long. Tau aing keur galau geus putus cinta. Oh, gelut jeung aing deui sama tarna. Kagok pusing ye, geus putus cinta aing putus sakala melong deui. Sia aya naon? Sia aya naon nanya ka aing. Sok buru ka dieu. Sia, sok manusia. Aduh. Aing basuh wa tere. Sia ka aing mut sia kunyuk. Ku aing teh tiga aya jurig aja korek. Wah, anjing ulah ditinggalkeun aing wah. No. Wah, ulah ditinggalkeun aing wah. Wah.